Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun ari ieu eta muqaddimah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Nurul Yakin khulasoh Nurul Yakin juz 3 kalawan ngalaperkah ku nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinna nikmat ageng jeung alit Allah di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi zat anu maparinna nikmat alit di akhirat tungkul. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Ya ayuhan nabiyyu he eling-eling nabi. Inna saanyana kami Allah arsalna eta geus ngutus kami Allah ka anjeun syahidan kana jadi saksi wa mubasysyiron jeung anu mere beja pigabungaheun wa nadhiron jeung mere beja pikasieun wa da'iyan jeung anu ngajak ilallahi ka Gusti Allah ilallahi kana jalan Allah biiznihi kalawan izin Allah wa sirojan jeung supaya jadi lampu muniron anu nyaangan wa basyiril mu'minina jeung anu mere beja pikabungaheun ka jalma anu iman bi anna lahum ku saanyana tetep keur itu mukmin minallahi ti Gusti Allah fadlan ari aya kautamaan kabiron anu gede wala tuti'i jeung ulah nuturkeun anjeun al kafirina ka jalma anu kalufur wal munafiqina jeung ka munafikin wada' jeung kudu ninggalkeun anjeun adahum kana pilarana itu nu kabeh kafirin jeung munafikin wa tawakkal jeung tawakal anjeun alallahi ka Gusti Allah wa kafa jeung ngalap cukup anjeun billahi ku Gusti Allah wakilan kana anu ngawakilan atawa anu kana tawakal serah diri. Inna fatahna laka fatham mubina. Inna saanyana kami Allah fatahna eta mutuhkeun kami Allah laka ka anjeun fatham mubina kalawan mutuhkeun anu pertela yaghfiro karena supaya ngahampura laka ka anjeun saha Allah Gusti Allah ma kana perkara taqaddama anu narima ti heula itu umma min dambihi nyatana tina min dambika nyatana tina dosa anjeun wa ma jeung kana perkara ta'akhara anu narima panderi itu umma wa yutimma jeung nyampurnakeun Gusti Allah nikmatahu kana nikmatna Gusti Allah alaika ka anjeun wa yahdiyaka jeung nuduhkeun Gusti Allah ka anjeun siratal mustaqima kana jalan anu lempeng. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Alhamdu ari sadaya jenis pujian opat lillahi eta tetep kagungan Allah. Alladzi tegasna zat anzala anu geus ngalungsurkeun itu ladzi ala abdihi ka hambana itu ladzi alkitaba kana alkitab walam yaj'al jeung henteu ngajadikeun itu ladzi lahu kana itu kitab aywajan kana pabentrokan qayyiman tur anu lempeng wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan eta ala sayyidina muga tetep ka dunungan urang sararea Muhammadin tegasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi anu haroba anu merangan itu ladzi al batila kan anu batil wa yada jeung nguatan itu ladzi al haqqo kana hak wa tomasa jeung ngusir itu ladzi ar-radzaila kana kagorengan wa ahya jeung ngahirup-hirup itu ladzi al-fadaila kana kaunggulan wa tammama jeung nyampurnakeun itu ladzi makarimal akhlaqi kana akhlak anu mulia atawa kana kemuliaan akhlak wa hadza jeung wahada sareng nuduhkeun itu ladzi annasa ka jalma-jalma
ila siratil mustaqimi kana jalan anu lempeng. Siratal ladzina tegasna jalana jalma-jalma an'ama anu geus maparing nikmat saha Allah Gusti Allah alaihim ka itu ladzina minan nabiyina nyatana ti para nabi wasiddiqina jeung para siddiqin wasyuhada'i sareng para syuhada wasolihina sareng para solihin wa ala alihi sareng kakula wargana Kangjeng Nabi wa ashabihi jeung pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi. Alladzina tegasna jalma-jalma ihtadau anu narima pituduh itu ladzina bihadihi kalawan pituduhna Gusti Allah wattaba'u jeung nuturkeun itu ladzina ma kana perkara rosama anu geus mastikeun Gusti Allah hu kana itu umma lahum pikeun itu ladzina fadanats tuluy deukeut lahum ka itu ladzina naon al muluku kerajaan wa khudu'at jeung takluk li haibatihim karena haibahna itu ladzina saha al umamu pirang-pirang umat. Wa ba'du jeung dina sabada ngaoskeun bismillah alhamdulillah shalawat sinareng salam ka Kangjeng Nabi. Faha huwa maka ingat ari itu teh eta al juz'ul salisu juz anu katilu min khulasati nuril yakini tina kitab khulasoh nurul yakin fi siratil khulafair rasyidina dina mertelakeun perjalanan khulafa ur-rasyidin uqaddimu ngaheulakeun kuring hu kana itu mertelakeun khulafa ur-rasyidin litulabil ma'ahadi pikeun pelajar sakola dasar wal madarisi jeung pelajar madrasah diniyah al indonesiyati anu aya di negara Indonesia fi uslubin dina atawa fi uslubin qoribin ku jalan anu deukeut atawa ku gaya anu deukeut min madarikihim tina ngadokumentasi atawa ngumpulkeunana itu anu kabeh la takallufa henteu aya kabebanan eta tetep fihi dina itu madarik wala tangkida jeung teu aya kasulitan liya ripu supaya nyaraho maraneh kabeh kaipa kumaha tagollaba ngelehkeun saha abtalul islami pahlawan-pahlawan Islam alal masoibi kana tingkahna itu abtol litahqiqi amaniyihim karena narima nyata cita-citana itu abtol para pahlawan Islam. Wayang ripu jeung apa maraneh kabeh an-natijata kana hasil atawa buah allati anu ta'udu balik itu natijah alal ummati ka ieu umat minit tiba'id dini tina nuturkeun kana agama wasairi jeung berjalan ala nidhamihi netepan kana runtuyanana itu agama. Wa inni jeung saenyana kami la arju eta yakin ngarep-ngarep kami ayat takhidu kana yen ngajadikeun maraneh kabeh min madil muslimina ti anu ti heulana umat Islam wa amjadihim jeung nenek moyangna itu muslimin wa sirori rijalatihim jeung perjalanan jago-jagona ti itu muslimin ma yab'asu teu narima ngutus kuring fi nufusihim dina hate atawa dirina itu muslimin ruhat tasabuhi kana nyarupaan kana ruh tasabuh nyarupaan bihim ka itu muslimin wan nasja jeung nyontok alaman walihim kana kemenanganana itu muslimin.